Cang asa geus lilat teh ngaliwat Curang ngaliwat yuk. Mereka sedahar dia ya. Warareg geneh aing. Dah, warareg kumaha anger we giliran asak mah pangheulana pangriweuhna. Beungeut. Abeas aya beas. Salah beas mah gampang. Ditu ka sawah 5 hektar atuh. Saha? Aing nu saha eta? Batur. Goblok. Geuna aing nu ente, Cang. Geus lamun aya jeung sekali ngaliwat mah beas mah. Gampang, beas mah loba lah. Jeung naon ngaliwatna euy? Jeung cenah da. Aya sugan deungeunna. Eueuh deungeunna mah. Aduh. Geus atuh lah urang nu neangan deungeunna lah. Hade bisa. Jeung naon jeung hayam. Jeung hayam setuju, cocok. Aduh, bener geus atuh aya kitu mah urang erek neangan hayam. Baradak lapar aing ngadenge jeung hayam mah. Heuh atuh. Yo. Ayam kampus. Geus urang rek neangan heula. Oke. Lah aing nempo heula beas bisi. Oke, diganti ku keusik mah kiraku atuh. Hei manusia. Saya mah euy mah. Aduan. Bener ieu, ieu. Ese jeung hamba Allah nu ieu mah. Ya aing motor anti kieu mah bersih tuh euy. Jeung apel aing euy duh. Aya uga pemajikan hiji dua atuh. Anjing jeung ngubah aing oli nu loba keneh ya, kudu di air brush gitu. Geus ieu oli hayo we nempel-nempelnya pergi jual we ku aing motor mah. Ago. Ih, dong. Biasa kan ngelapan motor. Kan aing rek malam minggu anjing we anyar. Weh, atuh da kudu atuh dong. Beda kalau bersih tah. Heeh, cing dong. Guys, cing bisa di oli geura tahu aja. Di oli. Olah. Oh, dulu. Oh, nyaho atuh. Asal oli nyebut kasep ka aing. Bang John. Tah geuning aya makhluk-makhluk gaib teh tadi di geroan. Ya, Gila. siapa kelabat Bang John? Kumaha Bang John aya naon manawi ya kapalihan dia? Da heueuh. Jalma nu ek ditagih masuk pura-pura poho. Datang ka dieu kudu geus ngarti atuh nyong ek naon meureun urang datang ka dieu teh. Paham meureun? Iya jantennya Bang John perkawi sambetan nu abi. Dina danget ayeuna abi teh duh kaleresan nuju teu aya pisan. Urang teh yang nyahona naon nyong. Kudu asup mun teu eta dijabal ku urang. Atuh palamun ieu di Jabal, abi ge di tumor kuring kumaha? Umur kuring kela-kela. Nya humor kuring. Nggak saya urang anyong. Atuh kan tenan aya di dieu teh bapak teh sebagai Bang John. Aduh, atuh aya kitu mah kumaha nyong? Sok ayeuna mending bapak ngajabal ieu tapi henteu tayang. Sayang atuh nyong eta nu dinanti-nanti. Terus ayeuna atuh bade kumaha Pak? Ieu nyong. Ayeuna mah kieu we. Daek teu daeknya nyong. Eta kucing alus. Ieu rokona ami inyong semangat. Pamik itu mah Pak abi langsung semangat ya ngedit. Kade kudu tayang. Perkawi sambetan kumaha tuh? Geus, sametan mah geus heula. Pohokeun nyong. Pohokeun. Nang kade nitip. Si alus ngedit. Oh mohon siap-siap atuh Pak pamik itu. Tapi Bapak sok nonton. Kosong atuh. Gerakunya. Subscribe kade bagikan nyong. Nya Bagikan ke sanak saudara. Channel humor kuring. salam dunya nyong Salam bisa dunya. mah. Nya. Ieu. Rokok kade ieu sok sing semangat. Mun ek ngopi da eueuh teu moal kopi. Di Ican. Ke diajak ka Ican nya. Siap. Yeuh, Det, urang butuh ayam euy. Sabar hiji. Lah, hiji we. Kampus. Siap. Kudu iraha. Ayeuna atuh. Oh, Lain aya. pisan. Ayam kampus aing teh apal nu kumaha? Nu bodas apa nu bulu hiris? Bahenol. Oh. Ayam kampus anu rada seger-seger. Anu hipu. Siap. Bisa kudu iraha.
Ayeuna pisan. Oke. Mana tuh dong duitna? Mana yang mau geus kaos jeung lain babaturan wae segala ku duit. Kapan ieu mah ayam kampus nu bahenol anu digigilna empuk. Nah, Hese yang anu kitu mah tuh. Kayak dahar diliwet. Lah, geus babarengan. mendingan mah da duitna atuh dong. Aduh. Hayang sabaraha ge aya ke kurang lah. Pokona mah daging hipu, pokona nah. Iya. Mahi. Batuh. Ih. Ih. Siap. Kudu jam suara. Ayeuna pisan Oh, pokona masing siap. beunangnya. Nya. Oke. Oke, urang ngarapikeun heula ieu. Ngelapan heula. Aduh, jeung malam mingguan aing. Sok sing bersih deh sekalian yang banget-bangetna. Goblok si dudungnya. Anjay. 100.000 beureum ieu mah. Aduh, lumayan euy. Asli teu euy si dudung si palsu. Oh, asli bener. Kela aing bingung ya dengan hayam ka mana ieu aing. Ke cuang pikiran heula ku aing. Aha. Pinjem wae lah nu aing nu tatangga ke dibayar dongeng ku aing. Aha. Aya si John euy si Dese. Ya. Amun aya Dese ka dieu, carioskeun gua ti aya kitu nya. Oke. Sip. Cang, woi, Cang. Kayak naon? Bade ka Icang aya Icang na. Aya wajah nama. Kurang apa si Icang pura-pura eueuh ieu nitah ka budak. Kebenaran lah ku aing teh ide ya. Ngopi. Wartoskeun. Bade aya nu ngopi itu. Oke. Wah, yang badai ngopi, Wak. Aduh, Surijang. Ulah ngabejaan nikah ka ngageruan atuh. Jadi we kapanggih. Buktina Icang mah nipu ka tukang tipu. Cang keluar lah, buru. Tupat tipu ke budak nitah mau kan erek ketipu. Kita tipu euy. Duitna nipu wae uing teh dompetna doh. Abeh ge Cang ya. Masalah duit mah aya we lah sana. Ente masih gana jeung si Inyong mah sajelmaan nya. Menira sisarwakeun jeung si Astahiam. Ya, menjahatkeun kubuhna nama si Astahiam. Usaha nganjuk si ganu heueuh. Bagian mayar. Mermot, kembang, malong, beak si Astahiam. Jadi mayarkeun eueuh, Bang. Kumaha atuh, Bang? Ulah kumaha. Wayahna Cang, urang ge di dagoan kudu nungan, kudu asup. Urang teu bisa lah kitu mah. Kudu Cang. Geus Bang, ulah sok bari adat-adatan wae. Mending kena edan heula heuh. Lapar lah. Jelas urang teh tadi lapar. Ngaran-ngaran tunggah pagi mah lapar, lumpangan, gedor. Mayat eueuh kos di dinya. Di kalangan mayat. Ayana mah ulah sok seueur dipanjangkeun lebar. Antosan, abdi bade ngadambal kopi, pesan kopinya. Leres kumaha. Sareng tadi teh bos dulu bade ngaliwat seueur. Antosan we di dia. Dahar bagian dahar. Iya, tuh perlu. Geus atuh aya kitu urang mau makamuk deui geus lah aya urusan beuteung mah. Golerkeun heula ditungguan. Nya. Kopi atuh. Siap. Ade, Cang. Ngopinya. Urang bari ngagoler ya. Ditinyu heula. Bisa di jamu wayah kieu. Hees kene. Yeuh. Saya. Hey. Gelo si John. Yeuh, udang ket. Geus burit. Allah. Ya. Maneh ngahudangkeun geus sigap kanu sakarat we. Eling we atuh ente mah wayah kieu geus burit geus poe kieu masih keneh Ai es. si Icang ka mana? Naon agamana? Tadi aing gigi ngagolerkeun ngudangkeun. Coba lamun ngahodangkeun si Icang. Si Boboy ka kan mana? orang kana sayur asem. Urang teh nempo puguh ti tadi ge teuing ka mana.
Neneangan urang ge Jon. Naon ge dia ngopi? Ngopi biasa doh. Ieu keur parusing aing di ieu mah ngajen ka dieu ge. Duh. Majikan aya ngeun HP aing teuing. Ih, nyong ka mah kodet. Eta Icang ngopinya peuting si Jon. Kaliwat urang. Asa juga asa kaliwat si Icang. Atuh kabeneran aing candaan. Sakalian atuh ayeuna. Gaskeun. Bang Jon. Tadi nawisan kopi, mana kopi? Alam ada, tinggal tak Icang. Iya. Ha. Jangan ke mana atau anger we aing ketempuhan ya hayam nanti aing nu masakna aing de ongko da eta cek ode deui ngaganggu we nya. Damang. Aduh, Bang Jep. sehat ya Nyong. Bang Jep, sehat Bang Jep. Oke, sehat. Jon, sehat, Jon. Duduk. Cali Halo. terang dulu mah cali. Ah. Kebenaran ya geus araya barudak. Asak ya. Mantap. Sengit-sengit nama tuh menggoda euy. Atuh pasti ya mah koki na ge jauh. Ti dua Sanguna dong. sangu tah sanguan beungeut. Beungeut. Aya tuh. Aduh ngeunah kieu det mantap ya hayam. Mantapnya dong. Kumaha Mantap. dagingna? Puleun. Mantap. Menang ti mana det ya hayam kampus det Hayang apal dong. hayang atuh. Cing. Aing tita tadi ieu neangan kanang hayam wah ieu capek ieu. Aha, kanang hayam ieu. Ya. Heula aing nglawa ka eksekusi ieu. Si jalma. Ditambut heula ku aing. Ya ulah, aman. Sing tenang. Sing tenang. Aing rek minjem hungkul nu tatangga. Bari milihan ieu ayam kampus nan mana. Anjing. Si putih ieu mah bahenol ayam kampus. Dagingna putih, gede-gede ieu mah. Guys, mantap ku aing. Ya, benar. Sabar. Tenang. Cuma ditambut hungkul. Ayam kampus dagingnya, aduh. Nuhun ieu ka tetangga diinjem heula ku aing. Urang pantesan eta ngeunah teuing. Ah, bener kelakuan ge sang kodet. Ditambut heula atuh. Bah. Siap. 3, 2, 1. Mari jabal ya. Kamu sistem baru. Tuh apa lupa. Yang ngaliwat yuk. Liwat. Ya, halo nama tadi itu. Biar ngomong. Pasti biar. Kan ulah aya ulah ya ulah. Betah ge. Ayo, Pepe. Siap.